Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana. Kumaha daramang, mudah-mudahan urang sadayana aya dina kasehatan, digambilkeun milik rezekina sareng aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa simkuring baris ngadongeng aya hiji carios nyata carita pondok anu judulna Pagenen Marak Pakruhai. Ieu carios teh kayak karya Agus Sugianto nu parantos dimuat dina majalah Mangle nomor 28. Ayo cuang kana cariosna wae. Wilujeng ngadangukeun, wilujeng lalason, siapkeun cikopina, siapkeun leuteunana. Sorah Pagenen Marak Pakruhai. Resep ngabandungan maya nuker pemanasan. Komo lamun keur peregangan heuk bari peureum. Panuna curuleuk, hideung meles buah diawet. Dipapaes ku bulu mata panjang carentik mani mata hoream ngiceup. Ngahaja maling-maling bisi pajarkeun cunihin. Lain sieun manehna baeud, da maya mah bager, lungguh, someah, sanajan arang nyarita. Upama latihan tara kapireng sorana, ukur rengkuh binarung imut ipis. Boh waktu datang, boh parang pamitan. Sakali-kali manehna mulang ti heula, alatan parid bebeureuhna mapageun. Ti payun cenah ngan sakitu-kituna. Kungsi sakali kapanggih ngintip teh, harita basa manehna mimiti make handband warna beureum, atuda maneh kontras pisan. Gelang kain buludru beureum dipake kunu hejo carulang, gelang euceuy getih teh maneh kawas anu ngalangkang. Rada ruas oge, pas eungeuh manehna merongkeun. Halis kandelna lir nu patepung luhureun irung rancunitna. Buru-buru ngabalieur nyalukan dani sarua babaturan diklat badminton. Dan ajaran servis plik urang. Sok teu sadar ngadeuketan lamun maya keur pemanasan teh. Lir anu kasedot ku seungit parfumna teuing da mani asa seger naker. Sok ditamperkeun dina angen-angen seseungitna teh malah kungsi diapalkeun. Balik latihan nyimpang ka minimarket, keblus lempeng muru rak tempat kosmetik. Teu sirikna unggah wadah diambean, diakurkeun jeung seungit parfum maya dina implengan. Milari aroma naon, A? Henteu, kuring ngelemes, tambah era kapaksa meuli teu niat oge. Rek nanya ka jinisna teu kaduga jeung teu manggih pipokeunana deui. Hariwang maya nyangka nu lain-lain, komo da sok mindeng dijangjaruhkeun. Si Dani nu kitu teh mah. Peda hiji poe kuring jeung maya bareng datangna. Ari heug teh manika beneran kaos kuring jeung maya seragam, biro dongker polet hideung. Tah kitu atuh sarimbit, ceuk Dani nyirihil. Kang Yudi pelatih kuring jeung babaturan keprok. Maya babalieuran, meungpeunan beungeutna anu ngadadak bareubeu. Ada nih mah. Tos lah cocok. Ti harita sok dieuleuf-euleuh teh najan geus pada nyarahoeun, maya boga kabogoh ge angger we. Maya teu bisa kukumaha. Lamun nembal atawa males gogonjak teh pastina bakal leuwih saheng. Ari kuring mah da lalaki, jadi bisa ngagebes. Enggeus atuh Dan karunya maneh atoh kan.
Niat ngalingling anu keur pamanasan teh teu laju. Kaburu mireungeuh pamulu maya anu semu rumeuk. Biwirna ngawet kawasnahan katugenna. Pamulu anu teu weleh imut teh duka ka mana ngahiangna. Kaganti ku semu anu murukusunu kitu. Hate ngagerendeng pedah kamari basa babak semifinal kuring caliweura. Ngarasa geus unggul jauh, tarobeh nganggap enteng, antukna lawan bisa ngembangkeun permainan nepi ka bisa nyusul. Anu tadina rek menang strike game teh jadi rubber game bari jeung hese beleke. Atawa keheul ka Dani sugan. Atuh da kamalinaan ngaheureuyanna teh. Waktu drive lawan ngait kana net, Dani lumpat ka tengah lapang bari surak. Awak kuring jeung Maya dirapetkeun ditangkep dihijikeun. Ceuk orang oge naon maneh teh chemistry. Ngomongna cowong teu sadar lamun Parid nyampeurkeun. Teu kapalingan beungeut anu nyampeurkeun teh ngurawed. Sigana kurawed Parid kamari anu ngabalukarkeun Maya teu darehdeh cara sasari teh. Dimeureunkeun bari tuluy diheueuhan ku sorangan waktu ngulincer ka tribun paranti lalajo, Parid henteu kaciri. Gara-gara maneh geuning tuh kunaon kitu tingali we. Oh heueuh nya asa beda kunaon nya. Maneh sih kamari sok tara kontrol. Naha jadi ka urang. Alatan kajadian kamari Parid teu nganteur karunya ka Maya. Mangkaning partai final menjeunna butuh dukungan, ari ieu kalah ditimurukeun. Tapi maneh boga kesempatan ambil alih. Bubuhan babak final anu lalajo maninoyek. Tribun papat pandab teh pinuh heureun usik. Anu surak kadenge mimiti ngaguruh. Gorowok ti ditu gerewek ti dieu. Surak dibales ku engklak. Bandera gede leutik tina kain jeung kertas dikelebet-kelebet. Sorak botol cai mineral diadukeun patembalan. Ku sareretan oge kateguh jumlah anu ngadukung pasangan lawan teh leuwih rea. Nomor final ganda campuran kajuaraan antar PB sakabupaten Cirebon ngahaja ditunda ditungtung. Tayohna pedah jauh tina perkiraan. Pasangan juara bertahan yang hareupan pasangan kuda hitam. Pasangan kuring jeung Maya anu sama sakali henteu diperhitungkeun bisa nembus babak final. Aslina mah Maya teh pasangan jeung Ridwan. Teu ku hanteu Ridwan teu jalikeun waktu latihan pamungkas. Kulantaran pasangan Maya jeung Ridwan geus didaftarkeun, lebar uang pendaftaran jeung karunya Maya nu geus dihot-hat latihan. Kapaksa kuring jadi sulur. Maya anu nyetir, maneh mah ngimbangan. Targetna ngecegah lawan nya. Ceuk Kang Yudi. Ku sakitu oge kuring ngarti beban juara aya dina tak-tak pasangan utama, Hendra jeung Sophia. Main enjoy bro. Dani ngacungkeun peureup unggal-unggal kuring rek makalangan. Teuing kulantaran taya beban atawa permainan anu henteu kabaca. Kuring jeung Maya bisa meruhkeun lawan nepi ka final. Hendra jeung Sophia malah geus gugur di babak perempat final. Nyaksian nu surak ayeuh-ayeuhan mireungeut Maya nu teu riuk-riuk. Katambah asa dosa ngabalukarkeun Parid teu hadir. Kuring jadi rada ratug, suku karasa berat sakitu geus peregangan oge. Ngaleguk cai herang tina botol plastik, keukeuh tererep. Ngarenghap laun, ngambekan kerep, kalah mingkin ngageder. Anu karasa ngabang baluhan teh eta. Dugaan yen Maya jeung Parid pasea alatan kuring, teu beunang disieuskeun, nyaho-nyaho wasit ngagupayan. Teu ngahaja ieuh, ceuk hate tungtung nama. Dangtung gigireun Maya teu wani deukeut kitu we anggang. Bari ngadaguan diajak ngomong sugan. Anu didaguan jeung disuganan mah anteng muter-muter mumuncangan. Urang tuntaskeun Kang.
Maya ngaharewos carehamna kaciri ngeket kuring celeumeut. Der teh main Maya siga bagong bayangan. Teu kaup shuttlecock mumbul saeutik langsung disabet, dismash atawa overhead. Biasana dina badminton ganda campuran anu agresif teh lalakina anu diincer awewena. Ari ieu beuti balik, Maya anu dominan. Smash, drop shot, lob, serang ditujukeun ka Yuda lain ka Hani. Kuring ngelehan anteng di hareup bagian nyegat, ngeksekusi di mana shuttlecock datang netanggung. Pasangan unggulan kahiji teh katempo kaget, henteu siap nyang hareupan cara main kuring jeung Maya. Permainanana kacau, kurang koordinasi, loba salah sorangan. Bebenangan angka kuring teh weleh unggul, malah mungkin ngajauhan. Antukna game kahiji gancang anggeusna papan skor nuduhkeun angka 2-11. Dina game kadua Maya tambah ngagalaksak, smash, overhead, jeung drop shotna mungkin bagenan ngumpulkeun angka. Tapi sigana Yuda jeung Hani geus ngantisipasi. Sanajan pasangan kuring tetep unggul tapi gesehna teu jauh. Ukur beda hiji atawa 2 angka bae. Waktu interval angka 11-10, palatih lawan ngabejaan urusan teknik jeung ngamotivasi rada lila bari pepeta. Main normal wae nya, ceuk Kang Yudi ngaharewos. Maya unggek geus kitu mah kuring jeung Maya main biasa. Kuring anu pakepuk tukang gebuk jeung nutup lapang, Maya di hareup bagian nyetir jeung eksekutor. Pasangan lawan jadi sarwa kagok, antisipasi permainan anu geus disiapkeunana teu jalan sabab kuring ngarubah gaya main. Kadituna mah geus kateguh, angka kuring nerekel teu katahan. Nincak match point Maya servis. Hani mulangkeun make tepakan drive datar. Kukuring diapungkeun lob serang ka tukang. Yuda luncat nyemes satakeur tanaga. Shuttlecock anu bangbaraan teh ditandean ku tepakan tipis ka gigir kenca hareup. Hani semu ngarenjag teu nyangka bakal dibalikeun ka waskitu. Daek teu daek shuttlecock diangkat, kuring anu geus tatan-tatan langsung luncat. Raket diulangkeun cara anu rek ngagebug sahabeukna. Waktu Yuda jeung Hani kaciri mundur salengkah, shuttlecock teu jadi dismash tapi di drop shot pipireun net. Yuda luncat ti buburanjat ngudag. Shuttlecock beunang tapi mumbul luhureun net tanggung pisan. Ku Maya didorong laun ka beulah katuhu, dijauhkeun tina padongkang Yuda. Kok ngalayang, pluk murag lir nu ditunda pas pisan di juru deukeut tihang game. Skor 21-15. Nu lalajo surak asa kaindit. Anu ngadukung kuring jeung Maya keprok teu eureun-eureun. Sawareh ajrag-ajragan dina tribun. Dani tuturubun ka tengah lapang tuluy ngengklak. Maya lumpat muruk kuring tuluy ngagabrug nangkep pageuh pisan bari ngagukuk. Beungeutna nyusup kana dada, kuring rampang reumpeng teu puguh kudu kumaha nya pipetaeun. Leungeun ngagantung nyekelan raket. Amis cau Maya anu sok dicipta mun parengaherang ngondang impian kiwari nampeu hareupeun. Seungit parfum kakesangan anu salila ieu jadi implengan ayeuna kabek minuhan irung. Anu nyegruk teh kakar eureun basa Yuda jeung Hani nyampeurkeun ngajak sasalaman. "Wilujeng," ceuk Hani. "Taun payun dibales ah," Yuda ngengklokan. Maya ngeureeceum tayohna kakara ngeuh, katara samar pola, luak liuk baluar balieur. Kaciptana teh mun bisa mah hayang ngaleungit atawa nerus puseur bumi meureun. "Hapunten, A," cenah halon, kuring alangah elengeh nyabak dada urutna ka kambul. Sanggeus pembagian hadiah, kuring asup ka ruang ganti, disalin make kaos jeung jaket, siap-siap konferensi pers.
Keur luak liuk mikir pi omongan di mana engke diwawancara. Sophia norojol nyamperkeun. Maya moal ngiring Converse. Sok ngasongkeun handband beureum. Titip ieu. Teras mulih teraraos saurna. Asa cawerang konferensi pers teh. Ukur ngahaturkeun nuhun ka pelatih, baladiklat jeung supporter. Pikiran ngait kanu balik, handbell dikucel, hate neguh, kunaon sababna Maya mikeun ieu ka kuring. Beres wawancara teu tuluy balik, ngadon niis handapeun tangkal caringin kurung di alun-alun. Implengan nuturkeun jempling, sorak patali marga, keleneng tukang beca jeung kelentring tukang sakoteng hawar-hawar. Pantesna teh itung-itung tambah simpe taya batur keung teuing. Gelang dibulak-balik, dijauh dideketkeun, sakapeung diseuseup, samemehna luak liuk sieun aya nu pangangguran nitenan. Memori disuayan sahelai-sahelai, neangan semu, omongan atawa peta Maya anu bisa dijieun kila-kila. Uleh teu kawenehan. Naon atuh ngagelentrung bareng jeung ketuk jantung. Ari ieu naon? Hate curing hak. Barang karampa geuning handband teh aya lolongkrangan. Kawas pesak lebah jerona, gorehel teh lepetan kertas. Gewat ngadeukeutan lampu taman anu ngablenong. Pagenen marakbak wawanen teu bae ruhai. Maca teu dituluykeun, kertas dikepeul, marengan renghap ngabubuhan. Kuring apal sagala rupana kana eta ungkara status. Iraha nulisna? Naon maksud jeung asbabun nuzulna? Teu sangka bakal dipake ku Maya anu ditujuna dina pigeulangna. Cak sakitu panginten pamirsa sadaya, ieu lalakon teh anu judulna Pagenen Marakbak Ruhai, nyaeta sapasang atlet badminton Maya anu nuju aya masalah panginten sareng kabogohna nya. Anu parantos nyanak gelar juara, tapi karasa hambar kusabab Mayana malah teu aya duka ka mana nya. Sakitu we panginten pamirsa, hatur nuhun parantos satia manco dina channel Dongsun TV. Mugia kasayan palawargi sadayana kagentosan kunu langkung-langkung ku Allah Subhanahu wa taala, sareng anu nuju aya musibah mudah-mudahan saenggalna dibereskeun musibahna. Anu nuju aya masalah enggal digampilkeun kenging jalan keluar. Teras anu nuju teu damang mudah-mudahan enggal didamangkeun deui sabihara-bihari. Sakitu wae panginten teu simkuring hapuntenna bila aya kakirangan sareng kalepatan. Wilujeng patepang deui dina cariyos salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.